Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Aturan dulur barani wilujeng patepung dangu patepang sora ngalangkungan jomantara dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda nu disiarkeun saban dinten di radio siaran pendidikan barani. Kalayan ieu dongeng nu digarap ku Simkuring masih dina jejer carios Si Ruyung Kawung. Biasana Bapak S. Sukadar Suwargi. Dulur barani etang-etang ngulangkeun ka tineungnya sambil ngabuburit. Ada tapi ngarencangan tuang sahur ya. Sumangga sementawis ngintunanana dikumkeun ka sadayana anu satia manco kana dongeng-dongeng Kang Yus. Didoakeun singka bako kabinga kitu nya. Sumangga atuh sok kaparayun sadayana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Mitra Radio Barani 1116 kHz. Simkuring pun Sahrul Gunawan, Wakil Bupati Kabupaten Bandung. Ngiring reueus mekar arum deket dedeh imet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasawahan ngampar kakara menang nanduran caina curcor ting borela katojo kusinar panon poe gunung-gunung parentul ngalumuk paul katemong gelor hawana karasa mataknya gerkeun kana badan komo sanggeus ngarasa hiliwirna angin gunung nebak kana awakna anu keur kakesangan mani pelerna we atuh teu beda we tinu dihihidan. Mun teu era masok hayang ngagoler we sisi jalan handapun tangkal anu ngarunggunung. Dina kasempetan ngobrol peutingna pok bae jajak nerangkeun maksudna yen pageto mah rek miang muru kalemburna. Da geus pasti Surya teh tangtu balik heula ka ujung kulon. Bebeja ka bapana meureun yen maksudna teh teu bisa dilaksanakeun. Kumila ratuh ngidinan tapi bari diimplik-implikan sanyana mah cenah masih keneh sono. Tapi lantaran hal ieu teh kacida pentingna pikeun buru-buru manggihan katerangan tina hal ayana wijana. Sanajan hate kacida beratna oge lantaran tacan wareg dianjangan kapaksa manehna ngidinan. Muga-muga we cenah di jalanna ulah pinanggih jeung halangan harungan. Atuh maksudna rek maluluh wijana teh muga-muga sing pinanggih jeung hasil anu nyugemakeun. Mun seug kabiruyungan jeung milikna wijana bisa kapanggih deui teh geus teu bisa dicaturkeun deui kumaha kabungah sarta katumarimaanana kajaja. Paribasa moal katepi ku tulisan moal kaduga ku carita dina ngagambarkeun katumarimaanana hatena.
Saur Barani sadayana. Lamun harita gumilar mah saimah-imah teh keur ngadarongeng. Ki Obing mah nyaeta nu maksudna rek nyusulan karna peuting harita teh geus anyog ka Dungus Cili. Kalawan dibarengan ku Busro anu kabeneran daekeun dibawa pikeun ngabaturan di perjalanan. Atuh datangna ka Dungus Cili teh make jalan Bojong Salam. Tigarut keneh manehna tatanya. Saenggeus nepi ka Bojong Salam manehna terus ngadatangan desa. Tidinya terus dianteur ku ronda Dungus Cili, terus diserenkeun deui ka ronda supaya terus dianteurkeun ka Gadog. Wanci Isa Ki Obing jeung Busro geus nepi ka Gadog. Terus atuh diserenkeun ka ronda di dinya. Kabeneranana teh salah saurang ronda teh nyaeta Mang Karta. Atuh teh hese deui terus bae dianteurkeun ka imahna Pasuta. Punten, aya cali kitu Pasuta. Ceuk Mang Karta pupuntenan. Saha? Kadengena magening Ki Karta eta teh. Nu nemalan. Sorana mah Pasuta. Samahan Pasuta, ieu pugu aya tamu di Bungbulang. Di Bungbulang. Reket atuh panto dibuka ti jero. Pasuta narojol malah bareng jeung Karna. Anu harita mawa cempor ngarasa panasaran dumeh kadenge ti Bungbulang kitu. Lamun lain ka akina mah moal ieu make dianteurkeun ku ronda sagala. Geuning eta Mang Obing sareng Mang Busro. Mangga saralik. Ceuk Karna gancang ngaku bari hate mah teu kira-kira ngarasa kagetna. Tacan naon-naon geus ngarasa reuwas lantaran ku teu disangka-sangka kasemahan ku batur salumurna. Bus Ki Obing jeung Busro teh ka jero sedengkeun Mang Karta mah ini teu ka pangrondaan. Sanggeus sasalaman bari silih tanya kasalamatan masing-masing. Dengan dagoan heula ditanya pamaksadan paralak bae Ki Obing ngadongengkeun maksudna. Pangna manehna jauh-jauh di jugjug ti Bungbulang ka Garut teh. Gamet imet ditek-tek dibenyer beaskeun. Kurat badagna mah ngabejakeun yen ayeuna teh Aki Mursid teh keur gering. Turug-turug kadatangan ku Ki Jatun. Anu maksudna taya lian ngan ukur rek nimulkeun indung rurusuh bibit rujit aya maksudna anu teu hade ka Aki Mursid. Atuh puguh we lain dikieuna saimah-imah ngarasa reuasna sarta keungna leuwih-leuwih karna anu memangna geus nyaho kana pasoalan anu sabenerna oge manehna geus nyaksian sorangan kumaha kahebatanna Ki Jatun. Puguh geus nyaksian sorangan. Repot oge kitu teh damangna teh pun Aki teh Mang Obing. Karna riuk beungeutna ngagambarkeun anu kacida hariwangna. Repot mah henteu jangkarna mung kasebatna anu teu damang teh atuh moal tiasa naon-naon. Ki Obing ngareret ka Widarma anu harita diuk teu jauh ti Karna. Enjing mah urang wangsul we atuhna. Widarma bari ngareret ka Karna. Nya puguh we hariwang geuning. Karna teu kebat nyaritana. Ngareret ka bapana kawas nu menta kasaluyuan. Pasuta kalaka ngahuleng lain teu ngarti kana reretna nu jadi anak teh ngan manehna teh kacida bingungna. Sanajan sacara hawar-hawar manehna geus nyahueun saha ari Ki Jatun teh. Kana pasoalan nu jadi bapana manehna oge geus nyahueun kungsi manehna ngadenge ti indungna. Memang pasendatan jeung Ki Jatun teh lain anyar-anyar. Anu nepi ka ayeuna teh tacan bisa karengsekeun lantaran Ki Jatun teh keukeuh hayang males ka nyerina. Alatan bebenena baheula zaman keur pada ngora. Ari pangna dipake bingung teh ku Pasuta. Nyatana ku initna engke Karna ka Bungbulang. Sasat nyogrogkeun maneh kanu jadi musuh. Sahanteuna Karna bakal kahudang nafsuna pikeun bebela kanu jadi Aki. Leheung lamun teu ngarandapan cilaka kumaha lamun nepikeun ka hanteuna. Mangka-mangka Ki Jatun teh lain lawan lalaorakeuneun. Manehna sorangan ngarasa teu sanggup pikeun ngalawanna. Enjing mah abdi bade wangsul bae. Bah,
Cekana ngebrehkeun maksudna lantaran pasuta kalaka ngahuleng. Nyaheug bae. Ngan omat sabisa-bisa kudu bisa nahan hate ulah nepikeun ka ngalakonan anu nimbulkeun amarah ka Ki Jatun. Geus puguh pasenatan jeung aki hidup teh teu bisa direngsekeun atuh ulah terus ngaremet ka anak incu. Yeuh, lain seber Abah teh ngan eta we anu geus kalakon oge geuning sakitu hesena dibeberes. Da kahayang Abah mah saeutik oge taya paedahna riributan jeung sasama teh. Loba musuh matak ripuh, rayap lawan matak bae susah. Rek lumingkang oge rubegag da sieun aya anu ngadodoho ngabongohan. Anu antukna hirup teh jadi sareng dipantologor dina liang jarum. Sare oge madaekeun tibra balas ngarenjag jeung gegebegan. Laras Abah, sanaos abi oge sami bae teu gaduh maksad bade ngaluluguan kanu teu laras. Mung upami ninggal-ninggal teuing mah aki aya anu ngahina kawuwuh nuju teu damang. Bet asa deui ari kedah ngantep mah. Karena ngajawabna pinuh ku kapastian. Breh wawanena lain hampas-hampaskeun dina nemongkeun kabelaanana kanu jadi aki teh moal alang kumapalang. Tapi lamun hidup bisa nyandet nafsu mah moal aya kajadian naon-naon. Abah geus ngadenge kumaha pamadagan Ki Jatun. Manehna mah moadaekeun rahmat kamale ka jalma anu taya hubunganana. Kajaba lamun di jalanan heula kuno sejen saolah-olah ngahajanyeun gara-gara jeung manehanana kitu tah. Ka aki hidup atuh sanajan bener musuh gerotna. Manehna moadaekeun ganggu lamun nyata-nyata aki hidup keur katalajang gering. Ku kituna mah Ki Jatun teh ngabogaan sifat satria. Pantrang ngalawan musuh anu katampona keur teu walakaya. Sumawo namun ngalakukeun gawe licik curaling curang ngabongohan. Jajauheun Ki Jatun mah. Jajauheunna keur manehna mah moadaekeun. Pasuta nyaritana dari anaker. Samata-mata ngajaga anakna supaya ulah nepikeun ka ngalaman riributan jeung Ki Jatun. Oh, jantan abi teh kedah cicing bae nya Bah ningali aki aya anu bade mahala teh. Karena seolah-olah teu satuju kana pamadegan nu jadi bapana mah. Ceuk Abah oge leuwih hade cicing lantaran pipilueun oge tangtu moal aya hasilna. Kalaka matak nambah-nambah bae picilakaeun. Lain ulah bebela kanu jadi aki teh. Cek rasa Abah aki oge moal panujueun lamun hidup pipilueun. Abah geus cukup nganyahoankeun kana pamadegan agi hidup. Oge dina pasendatanana jeung Ki Jatun Abah percaya sapinuhna. Aki hidup pasti bakal bisa ngarengsekeunana. Kalawan moal matak ngabahayakeun kana salirana. Sing percaya kana, sing percaya. Pasuta bari neuteup kanu jadi anakna. Semohon Abah, persanan. Mung perkawis Abah nyabit-nyabit Ki Jatun anu nyebatkeun yen Ki Jatun jalmi anu ngabogaan sifat satria. Sanggem abdi mah teu keuna, margi abdi terang pisan. Tos aya sababaraha kalina aki nyuhunkeun dihapunten ka manehanana supados kalepatan aki teh dilubarkeun. Namung Ki Jatun keukeuh bae hoyong ngarengsekeun pasendatanana teh kedah ku kekerasan. Karena ngabantah kana pamadegan anu jadi bapana. Puguh ge kangaranan jalma mah daya nu sampurna nana. Tapi sanajan gitu oge Abah mah teu boleh muji ka Ki Jatun teh. Dina purungna ngayonan musuh tara ieu ngabongohan. Oge anu dimaksud keur aya halangan manehna mah tara wani maksa mirusa iraha bae barengna. Alusna teh manehna mah tara ngabarerangan kanu sejen ari teu di jalanan mah kitu nana. Pasuta keukeuh ngukuhan pamanggihna. Oh, jantan kedah kumaha atuh abi teh enjing teh Abah. Karena akhirna mah ngasongkeun pananya menta kapastian. Cek Abah mah nya jigwe henteu gaditu.
reka mung bulang. Ongko karunya deh kan ini. Ngurus aki teh meureun eueuh batur gesan pakumaha. Ngan omat, ulah gana-gana wani nyieun peta nu matak nimulkeun amarahna Ki Jatun. Kajaba mun manehna anu ngajalanan ti heula. Eta mah kumakarep. Datang tuh geus boga pamilih sorangan. Omat Jang Darma oge deui sing bisa ngajaga tur ngadalikeun nafsu amarahnya. Jeung dulur teh kudu silih elingan. Masih ingat sarta cangkreu pageuh dina ati kaduhung mah tarati heula. Tapi sok pandeuri eta teh. Pasuta akhirna mah mamatahan ka duanana. Dulur Barani isukna poe keneh pisan pangeusi imah geus harudang. Anu rek arinit geus ngariung heula di tengah imah bari manasan beuteung. Riuk beungeutna Mirah jeung Umi tembong nguyung semu alum rek ditinggalkeun kudu jadi lanceukna teh. Leuwih-leuwih Umi sajabana ti nguyung rek ditinggalkeun ku Karna teh oge ngarasa berat ku Widarma. Ngahiji kakarasa babaraha bulana teh teu wudu make aya tapakna. Tapak anu ngagaris dina masing-masing hatena do moal bisa dipupus deui. Bulat belit sumarambah kana bayah. Hamo bisa diudar deui lantaran geus jadi tali nu meungkeut pageuh. Dua hate dihijikeun nu ebrehna kaluar tembus ku gerenyemna biwir. Jadi mangrupakeun kecap ngawujudkeun janji pasini pasang Subaya pikeun hirup babarengan yang hareupan naon rupa kahirupan di alam dunya yang geudekeun tatali asih nu moal aya laasna. Hal ieu teh geus bisa kajudi. Boh ku Karna, boh ku Pasuta pisan katut ma'roh. Sakumaha disumput salinungkeun oge ku jinisna puguh sasat ngahiji da saimah pisan. Boh ucap atawa pamuluna sapopoe ebreh bisa dititenan. Jelasna teraten antara wawuhna Widarma jeung Umi teh lain wawuh samanea tapi estuning kaselapan ku asihna birahi anu moal bisa pukah deui. Waktu keur nyaraneut keneh bari ngadagoan ma'roh anu keur kerah-kerih pikeun nyadiakeun bekel pikeun rek indit. Umi mah misahkeun maneh ditepas bari mopoek. Hate mah geus lain deui medenghelna dumeh rek papisah teh. Dadak-dadakan pisan atuh da. Taya dangka pikeun sosonoan malah make boga rasa keheul oge ka semah teh. Dumeh datangna teh geus peuting naker. Hek daratang nate isu keneh supaya manehna aya waktu geusan ngebrehkeun eusi hate. Pokona mah pikeun maheutkeun janji pasini pasang Subaya anu geus diikrarkeun. Maklum pajauh bahwa iraha bakal bisa ditepungkeun deui. Karna anu harita keur milu nyaneut ngagentak ngojengkang ka hareupeun Umi. Geus kitu mah gero nyalukan Widarma dadakuna mah aya perlu. Ku kituna surti pisan Karna teh bisi nu jadi adi aya caritaan anu rek dititipkeun sakadar harewos hate minangka pangjajab kanu rek paturaitineung. Aya naonna? Widarma nanyakeun saenggeusna manehna aya di hareup. Hah, ieu Umi bisi aya perlu rek nyarita. Ceuk Karna bari ngarenyu nahan seurina. Ih, sugan teh aya penting. Ceuk Widarma. Mun ti beurang mah piraku teu ebreh beureumna beungeut Widarma harita. Ukur nu tembong teh robahna pamolah, berehem nahan ka era. Nah, teu penting kitu. Ceuk Karna ayeuna mah nyerengehnyaan. Widarma ngabelehem deui ret ka Umi anu keur sidengdang dina bangku. Sedengkeun Umi ngadila kalanceukna ret deui ka Widarma anu keur manco neuteub geugeut. Sanajan harita poe keneh ge tapi ebreh pamulu saurang-saurangna maklum bulan keur surup kasubuhnakeun. Nya, pek atuh sing arantengnya. Ceuk Karna bari jurut turun. Koreleng ka pipir anu saterusna ngageblus ka dapur nyampeurkeun indungna. Widarma jeung Umi nu ayeuna keur paduduaan sajongjongan mah pada ngabaretem. Masing-masing bareuratna keur rek ngedalkeun carita teh. Pokona mah asa nu ngagenok dina ti koro teh aya ngahalangan. Jalan amekan nepikeun karek nyarita oge karasana mani hese naker. Padahal biasana mah lancar naker atuh. Mun kabeneran keur ngadorongeng teh.
komo umi mah memang perbawa anu gerecek beki ngomong beki seuri tara eureun ti ceceleukeu teu kan matak gantung dengeun namun keur gumujeng teh keur kabubulengan makomo. Umi Widarma maksakeun nyarita tapi reg deui eureun diselang heula neureuy ciduh ti koro teh karasana manis seuseut padahal bieu manehna teh meuntas nginum malahan minum cipanas ngalologor ti koro. Ca sakedap deui urang teh bakal papisah reg deui eureun. Bade ka dieu deui Kang Darma. Umi bari ngaliuk ka Widarma anu ayeuna mah geus diuk dina bangku rada jauh ti manehna. Tangtos we atuh Mi, kapan di dieu aya teangeun? Widarma neureuy deui ciduh. Lain ngarasa seuseut ayeuna mah tapi ngarasa urut mireungeuh bubunen anu keur manco hareupeun. Sakitu teu keur ngaluwis oge. Buguh kakara hudang sare tapi bet leuwih-leuwih matak narik kana hate. Buuk kusut anu ngaroyom kana tarang teh bet kalah kana nama hate lawang ringrang lamun ninggalgeunan. Nya bilih we teras ngabeng beos. Tos patebih mah ilaharna sok tara emut. Teras nama huang hiung we teu benten tibang bara anu milari kembang nu seger deui. Teu aya panginten atuh Nung. Paling-paling huang hiung ngebrehkeun hariring silung kasurung ku ati anu rungsing lang-lang ling-ling jiga nu teu eling. Lelemutan ku malayang teu puguh cicing mi eling kanu dikantun. Cenah dulu. Ka saha eta teh Kang Darma? Mohon nu ayeuna nuju di payunan. Pamangget masok alus catur panipuan. Tos tebih mah boa emut ka urang lembur sisi situ. Piraku deui atuh Nung. Taya panginten Kang Darma mah bade lunca-linci, luncat mulang. Udara tina tali gadang. Panuhun mah mugi-mugi we atuh daluang katinggang mangsi malah manar katuliskeun. Engkang sumpah langkung sae puput umur upami teu kapolupuh nangtung ka Umi. Sawangsuna upami Nung kabuktosan nolas ka engkang. Tos patabih mah janten teu emut deui ka urang gunung. Boa-boa engkang teh ngarebab jangkung gering pikir ngalang layung badan teh antuk nama ngajampana bugang jalaran ku kalaleban. Umi mah tetebihkeun kana kitu sumpahna oge ka pangeran. Upami Umi ngijing sila bengkok sembah ngalakonan gentos panutan. Raket banto aya anu muka ti jero lol karna anu ukur tembong sirahna serengeh kanu keur sosonoan teh. Tos beres pokna ngaharewos. Siap Widah rek mangkat. Teu beda we tinu digebah. Anu keur anteng sosonoan teh ngagentak ngarorejat ngajauhan. Widarma saterusna mah jung nangtung. Maksudna mereka jero sedengkeun Umi ngagejelig gaburuan terus ngoreleng ka pantau tukang ngageblus ka dapur. Cat unggah ka tengah imah milu ngumpul jeung nu sejen lantaran nu rek miang teh geus saged karijung. Ulah sampe bara di jalan teh barudak. Maroh mapatahan kakarna jeung ka Widarma teu bisa panjang-panjang nyarita kaburu nyelek ku piceurikeun anu geus ngagenok dina ti koro. Eta ge panon mah geus beueus carinaknak ngarasa sedih oge rek papisah teh. Omat karna Darma sing inget kana papatah abahnya. Pasuta oge ngelingan deui kadua anana. Tayalian bakal tingku kasurung ku kanya sarta kaheman anu pohara. Risi bisi anakna pinanggih jeung pancabaya. Sumohon Abah nyuhungkeun piduana bae oge ti emak rawuh ti Abah sareng mugi-mugi ulah kirang ngahapunten cekarna. Bari nyorongkrong munjungan kanu jadi indung bapana. Widarma nya kitu deui. Ki Obing jeung Busro oge sungsong pada sasalaman amitan. Mirah Umi wayahna ku Kang Karna ditinggalkeun deui nya. Keun da moal lila engke oge papanggih deui. Ceuk Karna bari ngusapan sirah adi-adina. Sarua deui pada carinakdak berat rek ninggalkeun teh.
Mirah, Umi, Sami, wilujeng kantun we nya. Widarma oge sorana harosos. Teu bisa kapapanjangan nyaritana. Kalius bae manehna malik ngabalieureun beungeutna nyumputkeun Cipanona nu maksa nyurung kuy. Geus beres anu amit-amitan, anu rek mariang jrut tarurun. Maroh Mirah katut Nyi Umi oge ngalanteurkeun ka jalan rondaan, sedengkeun Pasuta ngajapkeun nepikeun ka tungtung lemur. Atuh sajeroning laleumpang teh kabeh ngabaretem. Kawas taya picaritaeun, padahal dina jero hatena mah kabeh oge pada ngagolak roroweco. Teuing kaganggu ku hiliwirna angin subuh meureun anu tumurapna kana awak nyelecep nimbulkeun rasa tiris anu lain lumayan. Eta we gado oge meuni noroktok teu beda we tinu kabulusan. Kitu nak, saurkeun kaki Abah mah teu bisa ngajajabkeun, nyuhunkeun dihapunten we gitu. Pasuta nyarita kakarna barang geus nepi ka tungtung lembur. Bral karna saterusna maneruskeun lumakuna, pairing-iring. Poekna peuting masih keneh ngadingding, sanajan teu mugageun pikeun nuker lempang badarat. Dianteurkeun ku paneuteub Pasuta anu masih keneh ngajengjen di sisi lembur. Masih keneh temong rigigna, manehna tacan ingkah atuh. Dulur barani sadayana sanajan dina hatena mah karna teh geus janji yen satekah polah rek ngagugu kana papatah nu jadi bapa. Manehna moal wani-wani nemongkeun pamulu nu matak nimbulkeun nafsu ka Kijatun. Anu hal ieu teh memang papalingpang naker jeung geurentes hatena. Hate lalaki anu sugih ku kawani sarta percaya kana kakuatan dirina pribadi. Tapi manehna rek mareketkeun nguat-nguat maneh samata-matangan pikeun ngebrehkeun kumaha sumujuda kanu jadi baba. Tapi rupana bae boh kahayangna Pasuta boh karepna karna nu boga maksud rek gumusti kana piwuruk Pasuta. Eta teh buktina mah ngan saukur samet kahayangna manusa malulu. Sanajan cenah geus dipatri ku janji anu geus diikrarkeun, tapi ari teu dibarengan ku guratu tulisan anu geus digariskeun ku pangeran mah. Untuk merapna ka manusia mangrupa hiji takdir anu teu bisa dipungkir deui. Saeutik oge manusia teh teu bisa majar kumaha. Kapaksa daek teu daek kudu tumpak kana kadar, tutulisan tinu Maha Kawasa. Saperti lumakuna karna manehna sabatur-batur teh estuning dibarengan ku milikna. Tigarut keneh pisan manehna geus hasil menang tutumpakan. Kabeneran teh tumpak wahon nu langsung ka Sumadera. Datang ka Sumadera aya deui wahon nu rek ka Pakenjeng. Atuh cuk celak sararea tarumpak. Sanggeus nepi ka Pakenjeng, kakara maranehna badarat rek neruskeun lalampahanana ka Bungbulang. Tah dina lebah dieu kena ku babasaan, milik teu pahili-hili, bagja teu paala-ala. Memang geus dikadaregeun karna kudu kabaud ributan jeung Kijatun. Dak dumadakna teh keur waktu ngagardig we maju ka nangka kura arigog teh panggih jeung Darwita. Mangkaning kapan Darwita teh boh ka Ki Obing boh ka Karna pisan. Kaduanana oge pugu lain teu aya patula patalina. Jeung karna tihla geus kungsi padungdung malah ngalaman ripuh katitih wewesen katut jajatena. Jeung Ki Obing atunya kitu keneh. Kapan anyar keneh pisan patelakna nyaeta waktu Ki Obing balik ti Bungbulang pikeun nyusulan karna. Basa kamarina oge Darwita kungsi ngalaman rag-rag deui. Sanajan kawanina mah masih keneh gembleng. Pugu saeutik oge teu ngarasa eleh, malah matak nimulkeun kapanasaran deui pikeun nebus ka sorana ka Ki Obing. Puguh we barang srog papanggih teh panon Darwita maning bubuli lengan teu beda we ti panon heulang ruyuk.
ngebrekeun ka ceceubna sarua jeung Ki Obing. Sanajan manehna rumasa katitih pangabisana tapi ayeuna mah aya anelan. Boh karna boh Widarma geus kanyahoan pangabisana teh lain lawaneun memeh dahar. Manehna sorangan geus ngalaman mun diukur dibanding-banding mah tangeuh pisan masih keneh luhur pangabisana karna atawa Widarma. Halah, pependelikan wae heulang ruyuk teh Busro. Disangka anak hayam meureun urang teh euy. Nya, Ki Obing nyarita ka si Busro. Kaarti eta teh mangrupa sinir sampir. Montong sinir sampir sia setan. Ari ngaku hayam jago mah maju sia ka hareup. Darwita geus teu bisa nahan di amarahna. Sasat dikoa ku nu sahandapeun pangartina. Puguh we ceulina teh asa disebit atuh. Hei dedeh, kongkorongok mah harusna keur Busro. Ki Obing tetep nyarita nama ka baturna tapi ari panonna mah meletet ka Darwita. Puguh we matak ngajadikeun ngagudugna nafsu Darwita teh. Alah, calangap sia ari loba batur mah hiap deuleu. Teng-tengkeun kabeh. Nah dikira ku sia aing teh bakal ngejat gitu. Darwita pupuleukeuk naker. Wani sote manehna nya kitu deui. Bane we ku manehna geus kasurti pantar karna atawa Widarma moal daekeun main koroyokan. Oge lamun dinaderna ayeuna manehna patelak jeung Ki Obing, guruna moal naon-naon lantaran ieu mah samata-mata ngarengsekeun pasoalanana pribadi. Leupas tina hal-hal anu aya patula patalina jeung Aki Mursid. Cenah mun ayeuna boh karna boh Widarma ilu biung. Kumanehna bisa dibejakeun ka Ki Jatun yen dirina dikerepuk. Samata-mata manehna tengan nyang hareupan Ki Obing hungkul, tapi kabuktianana manehna ngadon dikoroyok. Hal ieu pasti teu saeutik bakal nimbulkeun amarahna Ki Jatun. Ulah-ulah Ki Obing teh tangtu bakal meunang pangwarah ti nu jadi guruna. Geus puguh karna jeung Widarma mah moal kalarung rek sakalian we ku manehna deuk dibejakeun yen manehna teh make mamawa kanu jadi guruna. Dulur Barani, boh karna boh Widarma barang ngadenge caritaan Darwita anu saolah-olah dieusi ku Panangtang. Puguh we piraku teu kasunut hatena. Leuwih-leuwih karna anu masih kene aya baliteungeunana jeung Darwita teh. Lain teu inget kana papatah lu jadi bapa da ieu mah yang hareupan Darwita sasat musuhna pribadi. Srog bae manehna ka hareup bade nyarita. Teu kudu nangtang-nangtang ka kabeh Darwita. Kaula heula gerasang hareupan. Lain boga keneh kapanasaran ka kaula teh. Memang dulu rek naon kitu si laing. Darwita ketakna mah teu wudu we matak ngarenjag kanu borangan mah. Teu kudu ditanya deui. Kapan dia nikah Nangtang? Ya atuh. Yeuh. Si karna geura jajal pantrang kaula mah ngoroyok lawan. Hayah maju Darwita. Dulur Barani ngarasa geus kagok asong meureun. Puguhreun diharepkeun mah Ki Obing anu bakal maju teh tapi ieu kabuktianana beut karna anu tandang makalangan. Sanajan hatena ngarasa keder oge, tapi jeung tinimbang mun rumah matak wiwirang di kolong risbang di kolong satang teu ngalobakeun omong disebut bae manehna narajang. Ulah sapoti rek ngangge bahaya mah atuh Darwita euy gerakan teh. Karena bari seuri teh kituna teh bari ukur ngagilekeun ngeserkeun kuda-kudana. Leungeun Darwita anu geus diwangun mangrupa hiji jurus teh kumanehna ukur ditoel atuh dulur. Digiwarkeun sarta kaprot bae di kepret atuh. Dampal leungeunna teh entrep kana pipi Darwita. Aduh, geus ya. Darwita teu wudu we mani nyuruncun cipanonan. Ramo-ramo karna karasa peureus nu lain di kieuna. Tapi kakarasa kitu mah teu matak ngajadikeun kentar kana hate.
Sanajan bari panonna baseuh ku Cimata sarta jeung nyurulungna leho monyetan sanggala lupa tina irungna atuh. Dius deui manehna ngirimkeun tonjokan rek ngabentur kana dada. Sedengkeun leungeun kencana geus sadia dijadikeun cadangan pikeun nyusul tepus ngahantem di mana lawanna ngepeskeun panarajangna. Tapi memangna karena geus surti kana gerakan tipu daya anu rek dijalankeun ku Darwita. Kalawan bari tetep magehan kuda-kudana. Peureup lawan anu ngaius teh nganu ngadius teh ku manehna diantep cina nyuruntul. Kira-kira tinggal sasentian deui dus ku manehna dipeupeuh pigeulang anu tumrapna ka Darwita. Boro-boro bisa ngagunakeun peureup cadanganana. Manehna ngadon ngejat bari aduh-aduhan. Leungeunna karasa asa potong atuh. Hayo Darwita, lain gerak gunakeun leungeun kenca teh euy. Nah kalah peperengkelan kitu atuh. Karena bari ngarenyu patalakuna teh mah panasnakeun. Bang saya tak kabur ya. Darwita bari ngahuhuh marurung teh nahan ka nyeri. Tapi memang karena teu ngagunakeun tenaga sapinuhna sakedeung oge ka nyerina Darwita teh geus rerep. Ongko balas hantem ditiupan sarta diurutan. Sajeroning kitu teh karena mah ukur ngajega bae bari imut ngagelenyu. Nu sejen atuh teu loba pamolah. Jarong jon we narampokeun bari napasna ditahan. Masing-masing hatehna mah teu wudu we maruji ka karna teh. Gerakanana kacida cepetna sarta manehna teh daekeun terus narajang sakitu Darwita keur pepelengkelan teh. Masih keneh wani Darwita. Nyang hareupan kuring. Karena ngasongkeun pananya barang katempo Darwita geus jag-jag deui teh. Heuh, bangun sia mayet. Darwita jadi nekat, sebut bae narajang. Geus teu mikirkeun ka nyerina, pikirna kumaha behna we cenah, eleh meunang mah kumaha engke. Jeung tinimbang ngejat mah leuwih hade ngababatang lantaran geus tangtu bakal nandangan wiwirang. Ari karna barang mireungeuh nu jadi lawan siga anu geus kalap. Kalawan ayem naker, tapi dibarengan ku gerakan nu kacida kesitna. Manehna ngagentak ngalalapkeun badana, jorelat ka gigir. Gerakan simet ngejat teh bari teu pohong nejehkeun dampal sukuna kana kekemplong Darwita. Tapi sakali ieu mah Darwita kacida ati-atina. Rikat manehna ngarempodkeun awakna ngarobah kuda-kuda pikeun impug dampal suku. Nganorok kaya tuh. Karena rikat ngejat corelat malik maksudna marek nekuk punuk nu jadi lawan. Atuh Darwita ngarti yen punukna tipika butuh kun jadi musuhna. Sakilat manehna ngalegotkeun sirahna bari ngabadugeun siku ka tukang. Satekah polah rek ngahantem dada na karna atawa gadona anu harita posisina aya di sadukangeunana. Tapi ari pikeun karna mah lain di tumrapna. Manehna asa dibere hancengan anu uduh naker. Samemena siku Darwita keuna kana sasaran. Dampaleungeun karna anu disangigirkeun geus ngacedak manten neungeul kana siku anu nyuruntul. Duk. Darwita ngaranjuk bari ngagoak. Rikat manehna ngolebat ka gigir. Terus malik deui anu maksudna merek nyusun panarajang ti katuhueun lawan anu kaayaan badana harita semu doyong sarta nyang hareup nyela bumi. Tapi di luar hitungan Darwita dulur, sakilat naker karena ngajilek ngenca nyingkahan jurus Darwita anu terus nyuruntul rek ngahanca kana iga burungna. Karena salamet iga burungna teu kabeunangan, sedengkeun Darwita jadi ngaheungge lantaran iga manehanana anu beulah katu jadi kabeunangan ku jurus musuhna dina gerakan jongjolong notok. Kumaha Darwita? Masih keneh sanggup nyang hareupan? Karena nanya deui, bari tetep ngajaga. Tapi Darwita jeung tinimbang nemalan mah awakna kalakah ngagaleong. Cigeg, gubrak bae manehna namru di sisi jalan. Empes napas nareng hapranjuk, tapi ari panonna mah mani pamendelikan mareretan ka karna jeung sabatur-baturna. Cukup bae heula sakieu Darwita. Ngan bisi bae ngarasa panasaran keneh. Sampeurkeun we engke di imah. Ka kaula moal ka mamana ongkoh deui aki kaula teh keur gering. Hayu ah Wid, bisi kapeuting teuing di jalan euy. Karena dulur Barani saterusna ngajakan deui Init reet kaki Obing jeung ka Busro disarahkeun ku rindatna supaya ari niteuy ti dinya. Sabatae
ngambek na Ki Jatun teh engke gerayeuh. Datang tuh si Darwita ngawadul na nu lain-lain bakalan teh yeuh. Ki Obing nyarita bari leumpang. Sanyana mah hayangnya hukum jero-jeroan anak kana. Ah, nada abi mah ngalawan sote ka Darwita. Bongan nganaker tadi atuh. Cekarna ngawalona bari tetep ngungkung. Sumohon ku kitu mah jangkarna. Namung ari anu ngadoni teh atuh sanu terang. Ki Obing nyarita di bangun nu kacidang ngarasa hariwangna. Tos aya badu bangplak dulur karaosnya ku kituna dur hapunten pisan. Cak carios si Ruyung Kawung urang cekapkeun deui ka dieu heula dulurnya. Hapunten tina sanes kanten kahilapan kakiranganana. Urang teuneun wae dihaneuleum sieum tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun kapayun urang guar deui. Kang Ius undur kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.